Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Duriat Kabawa Ajal. Ye dongeng para mitra sadaya karangan Koswara. Ayeuna teh nincak bagian ka-2. Kocapkeun para wargi sadaya juragan dulah teh para mitra si horeng boga ceungceuman cenah kitu boga ceungceuman para wargi sadaya juragan dulah teh cenah kitu malah harita juragan dulah name mulih kitu janten name mulih teu terangan Bu Mimi mah kalakuan anu janten carogena kitu namun galagat-galagat mah tos aya para wargi sadaya antawis Bu Mimi sareng juragan dulah buktosna dina ngoning anjeunna naon teh ngabang berangkeun hate teh sorangan-sorangan gitu juragan ulah ini Bu Mimi ini kitu diantawisna para wargi sadaya hiji tanah para mitra sadaya tanah ruksakna hiji rumah tangga sok sanaos teu dugi ka burantakan gitu para wargi namun nya kitulah tos ngawitan koropok teh mah koropok kurinyuh gitu tas koropok kurinyuh mangga urang teraskeun ieu dongeng dai kedah nama upami caroge sareng ieu sareng istri nya naon teh salaki jeung pamajikan gitu para mitranya salaki jeung pamajikan dina ngoning naon teh ngabang berangkeun ka susah teh kudu babarengan mun init babarengan boh kana mobil boh kana motor rek kana beca rek lempang bareng jalan-jalan teh ieu mah sewang-sewangan para wargi sadaya tah ieu nu moy oge dina kaayaan kitu mah setan teh atuh terus sarurak kitu tuluy langsung setan teh surak duh puas ya cenah tuluy malah mah ngaharewos ka juragan dula tong dibawa lah si Mimi mah jelema goreng patut cenah naon kitu awewena naon cenah kitu coba buntet gitu teh cek setan teh para wargi sadaya atunya kitu keneh setan ka Bu Mimi ge para mitra sadaya ngengklokan eta malah si dulah malah boga salaki kitu mah antep sina kabur tuh man sakaliannya racun kitu para wargi sadaya cek setan awewena teh kitu da kitu para wargi setan mah tuluy we ngarojokan ka umat manusia teh kitu namun insyaallah para wargi lamun anjeunna tetep naon teh hartosna mah salamina sumujud kanu maha kawasa atuh ngajalankeun parentah bari jeung ninggalkeun sing sakur nu dilarangna imana kiat insyaallah para wargi setan ge moal kiat mayunan jalmi model kitu mah mangga para wargi sadaya mudah-mudahan urang salamina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala mangga para wargi urang lajengkeun hanca dongeng judulna Duriat Kabawa Ajal ieu dongeng para mitra sadaya karangan Koswara dina bagian ka-12 barang asup ka patengah imah ka tengah imah kasampak Bu Mimi keur ngahulang
bangun anu bararingung pipikiran diuk bangun anu tenangan guk gek Mang Emet jeung Juragan Dulah diuk didinya baripok Juragan Dulah nyarita kumayan di teh nger maneh mung keluar acan di jero kamar oge puguh bararingung puguh oge Bu Mimi dina nyaritana bari jeung luhlah sagala loba kabingung jadi samiangna tadi teh teu keluar-luarnya henteu ya wae budak teh meuni bangkelang pisan basangka gugu atuh apana gugu kumaha gugu teh Juragan Dulah api-api can ngarti kana omongan pi pamajikanana nya anteur ka hayangna pura-pura nu bodoh sagala teh geus penginten maksa Juragan istri mah tos wae tuh neng teh citokeun ka Jang Sukma agan cek Mang Emet rutret ka Juragan Dulah jeung ka Bu Mimi sanes kitu agan nya bener najan kumaha kami moal deuk nganteur karep nu jadi anak nu toja iah jeung kahayang kami tetep si Nyai kudu kawin ka Cebulan teu saeutik mah kami teu satuju boga minantu kapantar si Sukma deuleu tapi kabuktianana apan si Nyai kajenyik samaneh geuning di kamar kedae lah bongana we lain salah apa ieu ieu mah salah manehna coba naon rugina kawin ka Cebulan jaba dulur keneh jaba beunghar lah senangah-nangah ning hirup moal kakurang bari oge jadi tetep we nya teu doa ka Sukma mah henteu keukeuh teu doa Juragan Dulah teh para mitra mun kudu boga minantu ka Sukma mah manehna teu doa Juragan sih kumaha Met sudah Juragan teh teu hawatos kana janten putra sih kumangke upami tuang putra teu damang alatan kalalebahan ku Jang Sukma mun gering naon esena kari ngabumbaran we bawa ka dokter najan kumaha Met kami moal dek luak leok pamadegan moal ungut kalinduan moal gedag anginan ceuk paribasana moal luak leok jiga pucuk angin pucuk awi ka tebak angin moal rek bungka pengko geus kei lapareun mah kaluar engke mun hayang nginum moal cicing we di jero ngar maneh pasti kaluar awas boh ibuna boh maneh Met ulah nyoba-nyoba mangaruhan ka ieu kadewek deuleu lantaran ajan kumaha si Nyai kawin teh kudu ka Cebulan tapi kudu pokona mah Met Juragan Dulah ngareret ka Mang Emet abdi enggan maneh can lapor ka kami kumaha hasil tas di Bandung surat ti bedewek dibikeun teu ka sasepuhna Cebulan sangakeun Sunda jeung diaos mung harita teh kaleresan Cebulan nuju teh damang saurna teh tos 2 dinten teu keluar-luar ti pajuaranana sun numpra we duka kunaon sun baru teu damang Cebulan teh tangtu akibat kalaleban ku si Nyai meureun ibuna kana tangtu kituna teu sangkanya kutan Cebulan teh pohara miharepna ka si Nyai lumatak ye numatak lamun si Nyai teu dituluskeun kawin ka Cebulan alamat cilaka kumaha mun Cebulan nepi ka hanteuna maot alatan teu laksana kawin ka si Nyai tangtu urang bakal kaciwit kulit ke bawah daging katempuhan butut maung moal boa bakal katempuhan deui tapi Juragan Dulah nyentak megat kalimah omongan pamajikanana anu can rengse palebah dinya mah memang Juragan Dulah paling teresep mun omonganana aya nu nyempad atawa aya nu nyawad nu penting akalan si Nyai olo si Nyai sangkan bisa bopohokeun si Sukma saterusna sangkan dae kawin ka Cebulan mun keukeuh si Nyai mungeun ka Cebulan keukeuh kawinan hayang ka Jang Sukma bae rek kumaha karep urang Bu Mimi netep seukeut ka Juragan Dulah bari bangun anu keheul ku aya anu jadi salaki gurat batu kawas lain kolot teh bari oge moal nyarek eleh ku budak moal nyarek ngagugu kana karep nu jadi anak bari tetela engkena matak susah jeung matak sangsara sarerea keheulaan atuh Bu Mimi jep-jempe teu nyarita naon-naon deui rumasa kaelehkeun omong kudu jadi salaki ari diesek-esekeun kitu mah ngompod we nu aya Bu Mimi pewat lira pusing kagebrag para mitra morongkol pusing kagebrag mah atawa lira titingi para mitra nu kagebrig terus morongkol atuh jiga tangkal ieu tangka daun ieu daun purut daun anu murungkut teh para mitra sadaya putri malu
naon telah cek bahasa Sunda teh aya teh namina teh para mitra. Alah ieu mang jaen hilap deui hapunten para mitra. Bu Mimi peot lir pesing kagebrag bae. Nya kitu deui para mitra emed nu dina hatena mah hayang melaan Neng Yanti. Hayang mangaruhan anu jadi dudungan sangkan sadar hatena. Sangkan ulah mawa karep sorangan nu dipamri supaya daek nganteur kana kahayang Neng Yanti. Tungtung nama jempe-jempe. Komo dirina netibang pangkat badega cacak Bu Mimi ge apanan geus teu dianggap ku juragan Dulah. Kaayaan jempe sakedeung para mitra sadaya jempling nya kitu Neng Yanti nu aya di jero kamar duka capeun duka kumaha. Da teu kadenge ceurik teu kadenge batuk-batuk acan. Duka mun geus saremah nu ngantetela ngadenge Neng Yanti jempe namahan hariwang keur Bu Mimi. Sia nu jadi anak kumaha onam. Tapi taya hartina najan hayang neang oge sabab yakin pantok kamar teh kuning Yanti moal dibukakeun. Moal anu bisa asup ka jero, moal anu di dina nepungan Iwati Sukma, kitu apanan kahayang Neng Yanti. Tungtungna Bu Mimi bati ngurut dada. Di sejen pihak juragan Dulah pok tumanya ka Mang Emet. Jadi cepulan teh damangnya? Suhun. Mi HP surat balasan tawan teu? Teu sun mung saurana teh upami palai manyang luluran mah sun. Gancang jika ke Neng Yanti kecepulan kitu. Ulah wakan pangan ka Bandung sih satungtung Neng Yanti teh acan. Leah manehna mah teh kitu saur juragan Subrata kali Bupati mah teh kan. Kutan aduh pada ringung berenya. Katempuan aku mah lanceuk kami teh Mang Emet. Sun katinggalna mah sadayana oge. Bangun anu benu sun malihan mah Bupati mah sasauran kieu. Nyarita kumaha kitu? Bu Mimi penasaran. Kejang isinya ngembeukeun ge juragan. Mang Emed anggur kalamas kelemes. Pok-pok we make nyebutkeun era sagala. Bu Mimi tamah penasaran hayang ngadenge naon omongan Mang Emed. Bejakeun Med. Nyarita naon wae atuh Bupati mah teh, sok nyaritakeun. Sunyaulkeunna mah kieu sun. Kumaha nyarita kumaha? Bu Mimi tambah penasaran jeung ngapadula. Harita teh para mitra keheul pedah Mang Emed ngomongna bangun asa-asa naker. Kieu sun, si Mimi mah hayang peungas babarayaan beureunan. Kawas nu mung bebesanan jeung urang cenah kitu. Yanti mah kitu diakalan cenah ngahiji jeung si Ujang. Da kitu sun punten we teh da sane sanggem abdi sun abdi mah mung ngadugikeun wungkul aya paripaos. Suku sambung lengkah bibir sambung lemek kitu. Punten sih mangga bari ka benger sudah sestunu abdi mah. Kalayan teu ngadagoan dimangakeun deui jung Mang Emed nangtung. Leos ka tukang muru ka jero kamar parantina. Mani bangun anu rurusuhan kawas nu nya geus tunduh. Padahal nu tetela masieun dunungan ka papanjangan tatanya. Jeung sieun kasigeung pedah bieu nerangkeun omongan Bupati mah. Nu matak para mitra keur Mang Emed mah milih ngagoler di enggon. Ngararasakeun para mitra harita teh meni awak nyeri capek urut tutumpakan ka Bandung. Bu Mimi rengseng ngadenge kekecapan Mang Emed nu nerangkeun caritaan Bupati mah teu buru ngramisak oge. Bet disangka mung manyangkeun duduluran, bet disangka mung bebesanan. Padahal Neng Yanti mungeun kacepudan. Ku karepna Neng Yanti sorangan lain ku karep manehanana. Saterusna Bu Mimi ngeluk tungkul ngarasakeun kabingung pikirna nalang sahatena. Juragan Dulah nempo pamajikanana kitu kaayanana ngarenyu imut bari pokna. Geus lah. Ulah teuing dipikiran bari oge ibuna. Jamak we nyarita sakitu mah bari oge. Tadina di suratan sotenan sugan we daraekeun ka dieu. Ari pek aramungeun geuningan kalah kanyang kanu lain-lain. Keun bae jamak nu amak mah. Jabati keheul meureun gara-gara cepulan ditampi ku anak urang. Napi kabrak gering. Keh rek neang heula si Nyai, sugana daekeun ditepungan ku apa? Juragan Dulah para wargi nangtung terus nyampeurkeun kana pantok kamar nu jadi anak. Ngaso heula ngaso.
Para mitra kaum dangu, juragan dulah keketrok sabarakali, tapi panto teu dibuka. Nyakitu juragan dulah nyai-nyaian oge teu ieu ditemalan. Nu kadenge iwati ceurikna ngadingdiut bangun anu kanya nyerianaker. Geus puguh taya hasilna leos juragan dulah asup ka kamar sare parantina. Dituturkeun ku Bu Mimi tukangeunana goledag duanana ngagoledag di luhur kasur. Bari duanana diayun ambing ku lamunan nu beda-beda. Bu Mimi ngalamun mikiran nu jadi anak, ari juragan dulah ngalamun ngawawaas kajadian tadi. Bari nyacapkeun kasono jeung Neng Iis urang Cibeureung. Pohara nikmatna pohara sugemana nu kaalaman ku juragan dulah lamun manehna keur babarengan nyacapkeun kasono silih simeuh ku kabunga jeung nyimojang katelah Nyi Iis. Memang meh unggal waktu mun salse manehna ngahaja datang ka imah Nyi Iis di Cibeureung. Imah gedong nu ngahaja apanan meunang mangmeulikeun manehna demi kacinta demi kanyaah pikeun juragan dulah. Teu lebar najan kudu bro-broan barang bere oge ka Nyi Iis. Mojang geulis umur ukur beda 2 atau 3 tahun ti Neng Yanti. Ngan bedana Iis mah geus leuwih jauh loba pangalaman. Pugu geus heuweul apanan binengal para mitra ngeret lalaki, terutami juragan dulah. Hubungan antara juragan dulah jeung Nyi Iis kaitung rikip. Lantaran sakitu geus aya bulana tacan kanyahoan ku Bu Mimi. Najan Bu Mimi ari rasa curiga mah aya, tapi kulantaran tacan katempo ku mata sorangan. Bu Mimi henteu ngagedekeun rasa timuru kanu jadi salaki. Padahal munyahoeun mah wah ngamuknya nya meureun. Sedeng juragan dulah ka Nyi Iis pohara ngogona, pohara nyaahna. Sagala kahayang Iis ku juragan dulah teu weleh dicumponan, teu weleh diturut. Hayang imah dipangmeulikeun, hayang mobil dipangmeulikeun, no urut-urut bae mah. Geus puguh bangsa perhiasan mah ti mimiti geulang, bangsa kongkorong anting, wah jeung muliana ge dipangmeulikeun ku juragan dulah. Ngan sarupa kahayang Nyi Iis nu can dicumponannya eta init ka balai nyungcung. Najan Nyi Iis hayang gerag-guragiru kawin, ngarah resmi boga surat kawin, hal eta tacan digugu ku juragan dulah. Pokna teh can waktuna. Engke ge mun geus tepi kana waktuna piraku, kitu pok-pokan juragan dulah. Nyi Iis teu kapanjangan pemberdi, kehadakeun dirina mah najan teu tulus kawin ge teu rugi ieu. Duit loba, imah geus boga, mobil geus boga, hirup geus senang ongkoh keur diri Nyi Iis ngan kasenangan nu diudag-udag. Ngan harta bana nu dipamrih ngarah hirup bisa senangah-nangahning teu kakurangan naon-naon. Dina hak teh juragan dulah salila neuteup lalangit kamar teh ngagalinang kieu. Lebar mun Iis kudu kubatur. Mangkaning eueuh cawadeunana awak sampulur pikaresebeun. Jabati kitu sugan mah. Kabunga kabagja anu dibikeun ka aing estu matak nyunggemakeun. Bari hese dipobohokeunana. Mineng ngajak kawin tapi aing mikir-mikir heula pi akibateunana ieu teh. Lantaran mun geus kawin tangtu pamajikan aing bakal nyahoeun. Berat keur aing deh. Saheulaanan mending kieu we. Mun aing hayang kari nepungan. Pokona mah teu moal lebar lah. Sakali datang mere 100 atau 200 ribu ge. Keun bae imah jeung mobil hitung-hitung pamageuh we eta mah panyangcang. Malah bakatku anteng nyawang Nyi Iis para wargi mojang geulis salila ieu jadi cocowanana. Teu karasa juragan dulah make runyarenyu sorangan. Umat imut sorangan puguh we Bu Mimi ngagoler gigireunana ngarasa heran nempo pamolah salakina. Najan kitu teu ieu loba tatanya, teu ieu loba pikiran keur Bu Mimi. Nu tetela manehna keur neangan jalan kaluar, neangan tarekah nu hade kumaha carana, sangkan pasualan nu keur disinghareupan bisa rengse sagancang-gancangna. Memang para mitra, pikeun Bu Mimi mah lieur mikiran eta masalah terutami nu jadi anakna Neng Yanti. Di sejen pihak Neng Yanti teu dahar teu nginum geus sababaraha poe. Harita mimiti karasa beuteung kukurubukan jabati korogari. Tuheureun hayang nginum tapi satekah polah kumanehna ditahan. Nganya kitu na jadi tahan-tahan oge dikuat-kuat oge perih beuteung teh teu daekeun bae cager. Ditangkarakeun nyeri,
ditangkup ke nyeri. Tungtungna Neng Yanti ngagukuk cerik bari sumamat ka Sukma. Mata kuatir ka aya Neng Yanti akibat karepna bentrok pasalia jeung harepan nu jadi kolot. Nepi ka kiwari manehna ngalawan siksaan anu pohara. Ngarasa lapar jeung hanaang akibat teu kararaban sangu saremeh-remeh acan. Teu kakecelakan cai sakecelak-kecelak acan. Tapi keur Neng Yanti moal eleh kitu bae, keur dirina batan kudu kaluar ti jero kamar bari nurut kana kahayang nu jadi kolot, kajeun paeh langlayeseun alatan kalaparan. Kitu tekad Neng Yanti geus gembleng naker. Kakara manehna rek kaluar, kakara manehna rek nurut ka kolot asal dirina ditepungkeun jeung Sukma, bari kolotna nya tujuan keur dirina kawin jeung Sukma. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Di sejen tempat dina waktu anu bareng kacaturkeun. Kaayaan di tengah imah Bahdira di lemur Ciulur. Lembur anu jauh aya di kakidu sakiduleun lembur babakan peundeui. Kahalangan tilu lembur ti babakan peundeui. Harita Sukma keur dising hareupan ku indung bapana. Sukma poharana langsana. Pohara sedihna ku ayana ngalaman kajadian saperti nu kaalaman tadi beurang. Basa dirina nepungan kolotna Neng Yanti. Harita para mitra, manehna nganaha-naha ka kolotna nyata ka Bahdira. Kunaon teu terus terang Bahdira teu ngabejakeun mun kolotna Neng Yanti teu satuju boga minantu ka Sukma. Nya peuting ieu Bahdira terus terang bebeja kanu jadi anakna. Nerangkeun alasanana pangna kamari manehna ngabohong ka Sukma. Jabati kitu Bahdira merena sehat kanu jadi anak sangkan sabar jeung tawakal dina nyang hareupan kajadian seperti nu kaalaman ayeuna. Ngaso heula para mitra ngaso. Para mitra sadaya, harita Bahdira nyarita. Tah kitu Sukma. Jadi poma euy ulah salah paham, ulah salah sangka ka Abah. Pangna Abah teu terus terang tadi dina poe kamari, bari saterusna nita hidap nepungan langsung ka Juragan Dula. Supaya hidap bisa nyaho jeung ngararasakeun kana kajadian nu sabenerna tah kitu. Pokna Bahdira darianaker sedengkeun Sukma nu ngabandungan omongan bapana gawenangan tungkul bae harita. Hatena rusras loba kainget pangsang mah inget ka Neng Yanti nu jadi panutan. Nu kaalaman ku Abah mah komo deuleu Sukma euy. Sigana leuwih parna leuwih matak nyeri batan nu kaalaman ku hidap. Diri Abah nu ku batur pada ngajenan, pada ngahargaan. Meureun teuing kumaha ta batur teu ngahargaan ka Abah. Urang mah kakayaan teu boga tapi loba urang teh balad teh. Loba urang teh silih ajenan jeung batur.
tapi ku juragan ulah jeung ku bumi mah euy disia-sia dewek teh diusir-usir euy kawas lain ka kolot wae matak tu genah mun kurang-kurang nama deuleu tapi kituna deuykeun bae da kitu kahayangna asal ulah ulah salah di urangna geus teu kudu make nyeri hate sagala rupa teu kudu dipake nalangsa da geus kieu nasib urang mah hinaeun batur najan kitu tetep urang diperdiipikeun ngomea nasib sabar tawakal bari kudu ikhtiar sangkan dina waktu nu baris datang kaayaan urang teh teu hinaeun batur tak kitu amu emeh salila ieu ngadengekeun omongan salakina estu teu milu ngomong naon-naon nu aya mah ngingsreuk we milu sedih milu nalangsa kana nasib nu kaalaman ku salakina jeung kudu jadi anak nu matak amu emeh meus-meus nyusutan cipanon Sukma najan nyata hidup berat gede duriat ka cinta kaneng Yanti tapi ari kitu kaayana mah asa susah pikeun laksana bisa ngahiji laki rabi tah kitu euy wayahna ayeuna mah ulah dipikiran teuing awewe loba keneh nu sababad nu sapantar jeung urang mah urang teh ngaharepkeun itu non teh Neng Yanti anak juragan ulah sarua we jeung piit ngeneuk-ngeneuk pasir jog-jog neureuy buah loa cecenet maneh kiara teu bisa Sukma eta manehna mah hayang deui kana boga kana wajah sedang urang naon atuh araheunana ti urang naon tingalieunana diri urang tak kitu nu wadak oge jauh tanah ka langit Sukma pokna deui Bahdira bari antep neuteub kanu jadi anak najannya hidup warami cinta janji bakal ngahiji laki rabi jeung Neng Yanti tur karasa ku abah geda abah kungsi ngora heula tapi naon hartina hubungan cinta nu teu dibarengan ku karidoan nu jadi kolot dina laksana ngahijina oge laki rabi tacan karuhan aya dina kamulusan aya dina mulus rahayu berkah salamet aya dina kasugemaan lantaran boga mitoha nu teu resepeun ka urang kumaha kaharti henteu omongan abah teh Sukma kahartos bah lamun teu sangki we kitu kanyataanana sepuh Neng Yanti teh geuningan pokna Sukma dumareuda kanyataan memang kitu kanyataanana teu bisa dipingpungkir deui teu bisa disumput salinungkeun teu bisa ditutupan deui geus kitu kanyataanana euy urang mah tinggal sabar we sabar hareupan ieu masalah ku kasabaran awatos Neng Yanti we tu da bingobah pala bahdinya hama atuh da atuh pasti kana kituna masing mah ge kitu Sukma pokona mah ngarasakeun puguh sarua pangawak awewe teh mun geus bogoh ka salah saurang sok hese mopohokeunana kunaon atuh kaayaan emah jeung hidup tebet beda Neng Yanti cacakan mun sarua babeungharna meureun sepuh neneng teh satuju boga minantu ka anak emah nyarita kitu bari jeung luwalewe sagala ambu emeh teh nyanggeus we manehna geus kieu kabuktianana urang mah teu bisa majar kumaha teu bisa dipungkir deui malah bakal leuwih karunya ka Neng Yanti mun segidep maksa keukeuh peuteukeuh hayang ngahiji ka Neng Yanti bari ngalakukeun rupa-rupa cara nu teu merenah da loba contoh nu katempo akibat rasa cinta nepi ka abur-aburan ninggalkeun kolot ini kanu jauh bari mawasi awewe tak abah mah teu ngaharepkeun kitu teh najan upamana laksana hayang ku cara nu hade ku cara nu ilahar we komo da ieu mah di kampung lain di kota kajadian naon bae oge bakal gampang nerekabna bakal gampang tatalepana abdi ge moal nepi ka mawa kabur Neng Yanti mah tu da abah syukur eta hartina hidup teh anak jeujeuh asak jeujeuhan ayeuna mah kumaha mun hidup ini teu heula we tu kanu jauh Sukma
maksud mate hitung-hitung keur ngabang berangkeun hate nu ruwet teh jeung jubat keur niiskeun pikir anu rungsing matak naon mun nyabah heula kanu angang heueuh santeuna we ari aya di lembur mah hidup bakal terus inget we ka Neng Yanti moal bisa mopohokeun sugan ari jauh mati lembur hidup teh bisa mopohokeun Neng Yanti sakurang-kurangna ge moal ngadenge langsung naon nu kajadian jeung nu bakal karanapan ku Neng Yanti engke komo teh mun isuk pageto laksana Neng Yanti kawin ka Cepuldan putrana Juragan Subrata Mama yakin hata hidup bakal samagaha Sukma tari anggang mati lembur hidup moal ngadenge jeung moal nempo sakur kajadian engke kahareupeun kahareupna ngeunaan Neng Yanti ambu emeh mere bong-bolongan kanu jadi anak sang kanu jadi anak daek init ka tempat sejen kanu jauh utamana pikeun niiskeun pikir itung-itung titira saheulaanan ngaso heula ngaso Mitra kaum dangu samemeh Sukma pok nyarita kaburu kapiheulaan manten kubah dira nu maksudna nyambung nyarungsum omongan ambu emeh sangkan Sukma daek narima kana saran tinu jadi indungna pokna teh tah bener euy kitu mending oge Sukma batan di lembur ngulubut loba kainget batan aya di imah loba pikiran loba karung sing alatan mangihkan nyeriti sepuna Neng Yanti meninggal unta atuh kanu anggang ini kanu jauh Sukma sahanteuna we euy di lemur mah moal burung inget wae ka Neng Yanti teh sakur kajadian nu tumiba jeung kaalaman ku Neng Yanti yakin ku hidup bakal kadenge bakal kasaksi jeung bakal katempo puguapa nanti bang kahalangan tilu lemur ti dieu kababakan peuneuy teh kade euy ulah salah tarima ulah salah paham abah jeung ambu mere bong-bolongan teh mere saran mere pandangan lain hartina geus teu nyaah kanu jadi anak lain hartina geus teu hayang babarengan jeung nu jadi anak lain musir tapi sabalikna hal ieu teh bakat ku nyaah kanu jadi anak bakat ku deudeuh jeung malang kanu jadi anak tah kitu sing ridho sing ikhlas Neng Yanti kawin kanu sejen Sukma meureun manah kitu teh teu tulus ka urang teh lain pijodoeun urang
Tapi gitu na deui lamunnya Neng Yanti pijodohan hidup tangtu isuk page toba kalaksana. Geura sok aya we jalan nama cukang lantaran nama kitu ceuk amu mah Sukma. Heueuh palabah dieu nama. Abah ge sapa madegan euy jeung ati pamanggih ambu maneh teh Sukma. Bener asana mending kitu we nama. Cing kumaha katarima atawa henteu? Saran ti amu jeung ti abah teh Sukma. Nuhun ka abah sareng ka amu parantos masihan saran ka Sukma. Memang Sukma ge tadina mah aya maksud kitu abah oge amu nya mah hitung-hitung titirah lah Sukma rek ingkah teu kalembur. Syukur atuh. Syukur. Sukma bade ka Bandung mah anjing. Ka Bandung. Nuhun bade mugi kasaluyan ku abah sareng ku emak. Jadi isukan rek ini tatenya. Nuhun mak. Matak naon ulah maka isukan kayak atuh 2-3 poe deui Sukma. Kudu neangan heula bakal keur namahan ongkos jeung ulah kajot borosot lantaran sahanteuna hidup ayeuna keur kalut pikiran. Kayak mun geus rada tenang geus tiit pikir kakara ini. Nya kumaha mun pageto atawa 3 poe deui ti ayeuna Sukma. Ulah waka isukan barina oge. Malian mun teu walurat mah di jalanna wengi ieu ge lah asa taya pamenganana miang teh wah. Bilih sesah kendaraan kukituna kacindakan ti Sukma mah moal tiasa dirobah deui poe enjing Sukma sejak ka Bandung mugi abah sareng emang ngawidian pokna Sukma tandasna keur ngomongna bari rutret ka bapana jeung ka indungna menta kasalujuan bios kang ongkosna mah sareng kaperyogian nu sanesna mah pan ieu aya artos cios disangakeun ka juragan ulah teh abah. Cek Sukma saterusna ngaluarkeun duit 55.000 teh. Duit anu tadina keur ngalamar Yanti. Atuh para mitra harita ditemongkeun ka indung bapana. Kitu geuning cenah amuna. Jadi keukeuh poe teu keukeuh rek isuk we cenah initna Sukma teh. Nya teu naon ari geus gilig pikir mah tu Sukma ngan kade ulah salah nu dituju. Ulah idu dari teu puguh bisi malah leuwih sangsara di Bandungna. Sahanteuna di kota gede teh bari neangan pagawean can karuhan teh meunangna hese nu mata kudu puguh nu dituju ulah ngaran cabang pamaksudan tak kitu. Bener Sukma pan urang teh boga dulur di Bandung teh lain sakadinya we nu dituju ku hidup ulah rek ka mana-mana deui nya kajaba lamun geus beunang pagawean teu naon-naon pindah ti imah dulur oge tapi mun bisa nya terus we jeung dulur ngaraya paku kumaha ongkos goreng-goreng lagi boga pausahaan pilaku sugan teu daek ngaku dulur. Katemong harita para mitra budi bah adira jeung amu emeh marahmai aya sakotret harpan dina tungtung hate manehna yen nu jadi anak mun geus ngahiji jeung dulurna di Bandung yakin bakal mangih kasenangan kitu angkeuhan bahdira jeung amu emeh sasat gede harapan. Waktosna seep dugi ka dieu para mitra sadaya carios nyambung nuju dueuna nyaeta duriat kabawa ajal. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mangga atuh sanes kirang sono wilujeng kantun bae permios.